Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda dina dengat ieu. Kumaha daramang sadayana? Hatur nuhun pami daramang mah. Nah, dina dengat ieu urang diajar ngeunaan pangalaman pribadi. Sateacana hayu urang ngadoa sasarengan mugia Allah Subhanahu wa taala mukakeun panto hikmahna sareng maparin pitulung mangrupi rahmatna. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Pangajaran 4, pengalaman pribadi. Mikawanoh pengalaman pribadi. Naon atuh pengalaman pribadi teh? Mangga urang pedar sasarengan. Kompetensi dasar dina pengajaran ieu diantawisna nu kahiji 3.4 nyaeta kompetensi dasar pengetahuan mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek, kebahasaan, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. Kompetensi dasar keterampilanana nyaeta 4.4 menyusun dan mengomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Pengalaman pribadi teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Aya pangalaman sapopoe nyaeta pangalaman anu biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe. Aya oge pangalaman anu dianggap luar biasa, nyaeta pangalaman anu tara biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe. Pangalaman luar biasa mah bisa jadi ngan saukur karandapan sakali dina saumur hidup. Nah, rupa-rupa pangalaman pribadi diantawisna nyaeta nu kahiji pangalaman anu pikabungaheun. Nu kaduana pangalaman anu pikasediheun. Katilu pangalaman anu pikasieunneun. Kaopatna pangalaman anu pikaseureun. Nu kalima pangalaman anu pikareueusseun. Pikareueusseun teh pami dina basa Indonesia membanggakan, jadi bangga diri urang atawa keluarga atawa sakola. Nah, ini orang pedar contoh pangalaman pikabungaheun. Nah, ieu salah siwas contoh singetna nya. Pangalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi diajak piknik ka Kampung Cai di Ranca Upas ku pun bapa. Abdi tiasa mareban uncal sareng ngusapan uncal anu aya di panangkaran uncal. Tah contoh pangalaman ieu diantawisna contoh singetna tangke hideup dina nulis pangalaman caritakeun ku hideup misalkeun pangalaman anu pikabungaheun hideup minimal sababaraha alinea atawa paragraf. Nu kadua contoh pangalaman anu pikasediheun. Nah, pangalaman anu pikasediheun kanggo abdi nyaeta waktos punini ngantunkeun di Sumedang. Abdi kacida sedihna kumargi punini teh kacida nyaaheunana ka abdi. Abdi ngaraos kaleungitan ku kanyaah punini anu sakitu ageungna. Tah ieu contoh pangalaman anu pikasediheun. Naon bae panginten nu pernah karandapan ku hideup anu mangrupakeun pangalaman pikasediheun. Salajengna contoh pangalaman anu pikasieunneun. Nah, pangalaman anu pikasieunneun kanggo abdi nyaeta waktos jurit malam kegiatan pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan, abdi sieun pisan. Padahal harita teh henteu sorangan, tapi rerencangan oge sami ngaraos sieun sareng keueung. Ieu contoh pangalaman pikasieunneun. Angke hideup tiasa nyontokeun pangalaman nu pernah karandapan atawa kaalaman ku hideup anu pikasieunneun. Salajengna aya pangalaman anu pikasirieun. Pangalaman anu pikasirieun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan ka sakola.
kumargi rusuh abdi henteu taliti nganggo sapatu dugi ka sisirangan. Nah hideap tiasa nyontokeun engke pangalaman naon wae anu pernah kaalaman ku hideap anu pikasirieun. Nah misalkeun contoh keur SD pernah aya kajadian naon jeung sajabana tiasa dicaritakeun anu paling berkesan pikasirieunana nya ta eta. Nah anu kalima aya pangalaman anu pikareuseun tawa membuat bangga istilah namanya. Jadi urang boh keluarga, boh sakola, boh sadayana ngerasa reueus ku diri urang teh eta nya. Nah pangalaman anu pikareuseun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara kahiji pasanggiri maca sajak tingkat kabupaten. Abdi ngaraos reueus janten juara tina puluhan pamilon sarta tiasa ngawangikeun nami sakola. Nah pamilon teh naon peserta nya. Pamilon teh peserta. Jadi pangalaman pikareuseun mah nalika urang misalkeun ngabogaan prestasi misalkeun hideap dina pengumuman ranking keur kelas genep, nah misalkan pernah ngiring lomba pupuh, lomba naon sagala rupina anu ngajadikeun hideap ngerasa reueus atawa bangga boh diri hideap, boh kulawarga atanapi ngawangikeun nami sakola hideap. Tah eta pangitana contoh-contoh pangalaman pribadi. Nah engke hideap pangitan kedah tiasa nyaritakeun pangalaman pribadi hideap boh nu pikaresepeun, pikasirieun, pikareuseun jeung sajabana. Nah bila aya patarosan engke hideap tiasa dina kolom diskusi nya atanapi komentar dina video ieu. Hatur nuhun, urang tutup ku doa. Kafaratul majelis, mudah-mudahan panginten pengajaran dina deungeut ieu nambih-nambih ilmu pangawaruh kang urang sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.